takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar. Kulak canggem atau bagja jeung cilakana saban-saban jalma geus aya dina katangtuan ti nu makawasa. Taya daya taya upaya sagarupana dikeresakeun ku Pangeran anu Maha Kawasa. Saban jalma wajib nampi kana takdir ti Gusti nu Maha Suci, kudu teu marima kana kadar ti nu Maha Kawasa. Jadi tapakuraneun pikeun jalma-jalma anu hirup kumelendang di alam dunya ieu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun tepang deui sareng media ti Kiwari. Dina ayeuna simkuring seja ngadugikeun hiji warta ngeunaan kamusibahan anu kajadianana ieu aya di RT 3 RW 1 Desa Citatah, Kecamatan Cipatah, Kabupaten Bandung Barat. Dina kajantenan anu ayeuna nyaeta kajadianana tanah urug benteng anu rempag alatan ku hujan anu ngageuyer dina 2 dinten kalangkung anu ngakibatkeun benteng anu jangkungna sakitar 2 meter dugi ka 2,5 meter rempag ningang bumi nu dihandapeunana. Eta kajadian ngabalukarkeun karugian teu kinten seueurna. Mung alhamdulillah karugian mangrupikeun jiwa mah teu aya. Alhamdulillah salamet sok sanaos kantos kaurugan material anu urug rempag tina tembok ningang kana warugana anu kerasan eta korban teh dina kaayaan nuju istirahat antara pileleson. Kumaha atuh kalajenganana ieu atanapi kronologi kajantenan kin urang ngobrol sareng korban oge sareng pamarentah setempat ngeunaan tindak lanjut an ieu kemusibahan. Nuju HS ngan teu kerasan naon jol-jol eungap we kana eta teh awak teh ajong pas subuh keur menjana pelem atuh. Ka hiji abdi istilahna mah berontak kan teu kabawa dosikan bareurat tah model batu karadeuyeuh batu pondasi teh. Mun abdi sateka pola teh ngarenghap ngatur napas. Untung tukang main bola jadi apalah karena pengaturan napas. Itu abdi itu pinuh. Nu kieu teh ya ku material sareng ya bubuk-bubuk batu eta we material longsor we lah. Nah, meureun teu kapanggih desikan poek. Miti kapanggih teh leungeun lain beungeut heula di. Nya abdi jadi kokoreh we ose-osehan leungeun jeung suku teh. Beungeut teh dikacak neneangan beungeut kitu. Totojer karena itu. Taksiran mahnya Excel, HP, kasur, karar itu lah. Ai piring aja gerakna bubuk. Nah, kira-kira kena opat lah. Nya. Nya iya we bumi ngejeblak ya sa 3 kamar. Kamar 3, muhun, sareng dapur, bak cai. Terus ayeuna bantosan naon bae anu parantos ditampi ku Bapak salami atanapi ti kawitan kajadian pikeun ka ayeuna. Alhamdulillah model bantuan model istilahna mah lah sembako kada ditu aya. Ya istilahna mie, kapempes-pempes ge aya, Pak. Ya alhamdulillah lah istilahna mah
pedah gegemeun hungkul Pak lah Pak jadi trauma mun cara jelema mah Shock berat katanya. nya sook kan nganuhunkeun ka sagadaya masyarakat tetangga pemerintahan setap-setap lah anu aya di ilmu di dieu ku bantusan tenaga pikiran jeung kararituna lah migawe cinak nama lah gotong royong nuhun pisan sadayana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun rekan media Kiwari anu danget ieu parantos kersa ngiring ngainformasikeun naon anu janten kajantenan di lingkungan Simkuring nyaeta tepatna di Kampung Karangmulia RT 03 RW 01 Desa Citatah Kabupaten Bandung Barat Kacamatan Cipatat mangrupikeun hiji kajantenan anu nembe aya gitu di Karangmulia ieu nembe tiasa dicatat kita saprak kajantenan kitu pribados salaku ketua RW di lingkungan tangtos ngaraos kaget tanapi kumahanya panik lah waktu itu sehingga ngalaporkeun kajantenan ieu ka pemerintah desa tangtuna anu nomor kahijina supados para pihak paham ninggal kondisi anu aya di ieu lingkungan pribados. Tah alhamdulillah ku ayana informasi ti pribados ka para pihak tangtos dina hal ieu warga Simkuring tangtuna masih ngabutuhkeun pisan karena bantosan gitunya kanggo khususna kanggo ngarenovasi pasca terjadina longsor. Aku magi gitu pribados di salaku pangurus lingkungan berupaya ngabentuk posko bencana tangtuna posko bencana di bentuk panitia kanggo ngadang dosan kanggo upaya ngadang dosan karuksakan di lingkungan. Tangtos upaya-upaya anu ku pribados dilakukeun nyaeta ngadamel proposal gitulah nyuhunkeun bantosan di para pihak baik di masyarakat baik di para dermawan, oge para pengusaha, yayasan, kader-kader parpol oge alhamdulillah ku pribados disuhunkeun. Data karugian anu dicatat ku Simkuring mah ieu teh sekitar 80 jutaan gitu tah. Mung anu tos lebet kana kantong posko kanggo memperbaiki renovasi ieu hanya sekitar 7% saja gitu belum secara keseluruhan. Mulai itu mohon ka para donatur panginten pribados nyuhunkeun bantosanana kanggo ngarenovasi perbaikan ieu rumah-rumah warga pasca terjadina longsor di lingkungan pribados. Asep Hermawan selaku Ketua RT 03 Karangmulia tekanten panginten merangkap sareng panitia posko bencana yang terjadi di RT 3 Karangmulia. Diayakeunna dapur umum kanggo konsumsi anu damel anu bakti berikut konsumsi korban panginten. Anu terlibat dina dapur umum ieu antawisna nyata abi pribadi selaku RT di 03 teras panginten aya Pak RW, aya oge ketua Karang Taruna sareng ngareng-renganana, oge panginten ibu-ibu anu tos ngangiring ngarojong masak sareng sajabina.
anu salajengna eta anu diolahkeun di dapur umum teh mangrupikeun salah sahiji bantosan nyaeta ti antawisna ti desa sareng ti organisasi Basnas mangrupikeun artos sareng sembako sajabina anu salajengna aya ti sabaraha parpol anu tos dugi ngaulurkeun bantosanana. Alhamdulillah ngaturkeun nuhun ka sadaya anu tos ngalungsurkeun bantosanana kanggo Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring nami Asro di Forum Komunikasi RT RW Kabupaten Bandung Barat di nararaga peduli panginten terhadap warga Kabupaten Bandung Barat di daerah Cisitu. Dari Forum FKK alhamdulillah ada penggalangan dana untuk meringankan beban warga di RT 3 Kampung Cisitu Kampung Karangmulia. Mudah-mudahan sok sanaos bentukna henteu ageng tapi panginten tingkat kepedulianna anu langkung utamina. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun kuring ujangnana dari Destana Citatah. Ketika mendapat laporan dari warga adanya musibah, kita dari Destana langsung meluncur ke lokasi untuk mengadakan tindakan-tindakan untuk mengaksesmen dan mengevakuasi material-material longsoran tersebut. Pamirsa eta panginten anu nu tiasa didugikeun dina nanggat ayeuna ngeunaan warta kamusibahan kajadianna nyaeta tak lemah urug anu ninggang sabaraha hiji imah di harapeunana. Sim kuring ngalaporkeun langsung ti lokasi ti RT 3 RW 1 Karangmulia Desa Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Tepang deui sareng warta-warta anu salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.